Mana iku ris nyar duit teh. Mana rese, mana duit boga saparang-parang acan. Kalau mau bayareun deui. Jual mah teh rupan zaman kuari. Kain, mang bu teh, kain dia milih. Aduh, pada geuna nih teh. Gugorokan bae. Mang daek naon? Kain kak, ndek murah meriah yo. Coba hayang neuleuh urang mang, endah meureun neuleuh mah. Teu enak kak, geura milih mupaya jeung lebaran. Suka mang hayang neuleuh sigana barusan mah teh calana. Geura kak dipeser, bisa nyicil tenang bae. Aya naonnya eta halieu amat. Cobalah tengok. Kak geura milih yo, mangkung aya marurah. Dagang kain kitu mah. Sigan urang dagang kolak. Kak, lain dagang kolak kami mah dagang pakaian. Ini calana baran mang hanya urang mah. Ieu calana keluaran baru kak, cuma cepet doang. Ari cepet barahanya. Man, ari cepet baraha. Cepet eta cenah ge ngecek gelut. Ai bagor pangga ngajak gelut ka nu aing. Dong teu nyaho bae aing saha. Emang dia saha? Iki ge aing preman kebal di kidul. Di kidul geus naon bae. Pugu aing mangkalan kuling arit. Ai bagor, bagus guru poe eta beungeut nya. Teu sesuai jeung omongan. Terus geura kak, naik meuli moal yo. Mang ari sebenerna nek dagang teh ngajak gelut gitu. Tanya harga celana kalah ngajak gelut. Ari kitu kumaha tadi kak ngajak gelut segala, pugu bulan puasa. Ari tadi cek mamang ditanya harga celana barah kalah jauh cepet. Nya eta calana cepet, wanita sorangan. Tuh kan kalah ngajak gelut di tadi. Kapan kitu naik meuli moal cepet ge teu wani. Ai kalah enggak sih mamang. Geus teu daek meuli mah ulah ngamarahan. Mau jaga mabur ka ditu. Dasar pemuda poke. Mang, jagi sok mah mending dagang pindang bae. Sayangku, mengertilah aku, lamun aing teu boga duit. Coba tah nyanyi anu bener ongko dasar melalieur bulan puasa beuteung lapar tambah di kusawara dia tengah radik lieur kadengena Ai, tadi ahen ngegas amat kan aing. aya melen ngegas rungsing kadengena Inget hen dia jelema puasa kudu sabar, bisi bakal puasana memarahan bae mah. aya melen mamarahan teu ngeunaheun kadengena ku aing dasar beuteung lapar euy Jak kumaha aing bisa nyanyi lagi sakitu doang, bari teu anggeus deui. aja teu bisa nyanyi mah Ai, tak beungeut mun keur marah, meni kudong tando. tadi ya ngomong sok bener bae Ai, sabenerna dia hen, puasa tah henteu. Pabeungedan puasa-puasa nih dia. atuh ditanya aing mah atuh puasa bae Nu bener hen tadi puasa, tadi nam poe nek ngajak ngami sugan teu puasa. nu bener ngajak ngami atuh endah tah mah Dasar tel puasa, daek beda ajak ngami ge. pan kitu dia ngajak ongko Nan bener dia hayang ngami. tuh hayang dibalikin mah Kayak urang ngami tapi geus lebaran bae. ai bagor atuh pae kalaparan eta mah Hahaha, hakan tak ku diami. Tebulan puasa, tebulan sawal, tari isina mati lembur, kamarana ijama. buat dari si Darwin tak Si Darwin ka sawah cenah ge kuring ngarit. be daek kenapa si Darwin kamu dia daek ngarit segala Atuh daek kan jelema nama keur daek eta ge. buat ke Jawadang tuh lapar yang dia Ari kitu dia nanyakeun ke Jawadang naon teu puasa. buku aing teh sahur lapar aing yang mam teh keresuk Ih, dia gede-gede teu puasa teh isu ka umur. kumaha jeung nungguan buka kebal kene
menakar ke jam 3 selapar yang yo. Kita mah jajan atau ditahan deh jamur kebel ke maghrib masih urut tadi apa gara-gara kelaparan puasa. Ih, serius ya Mahmud. Ayo dini dia ke Jawadang. Tin campur mie ge ngeunah sigana. Ke Jawadang mah di mah aing mah aya ge cangkaruk dek teh dia. Ai bagor aing di Paraban Cangkaruk. Alapatan kotok bae aing. Kan sarua jeung kotok kan kalau puasa. Beuh dia Mahmud. Gelis-gelis nyelekit ngomong kalau balik. Atuh dia mah ieu bulan puasa nanyakeun ke Jawadang gitu bae. Mun jiga gerak ka ditu aing dik beberes sesburit. Mut, ngolok ya. Kayak teh aing ka dieu. Soal ke kolak gadung. Ai bagor atuh mabok kita main. Ulin ka mana Ki? Atuh dia mah ieu bulan puasa nanyakeun ke Jawadang. Dek pada ieu. Kumaha nungguan buka kabel kene. Kar ke jam 3 maneh selapar beuteung aing. Itu. Kan. Teu bulan puasa, teu bulan. Kira ge, teu bulan puasa nah. Teu bulan. Kan. Atuh kumaha mut nungguan buka. Atuh kumaha nangguan buka tanggal kene. Ayo. Sekarang di jam 3. Kumaha nungguan buka teh. Soatkan sepeda nak. Jalan kamu.